Aduh tuh guru si kaberangan atuh. Bab. Aya naon tuh anak muda megat-megat urang yo bisi kaberangan arek kuliahnya mak. Nya. Kuliah? Hah? Itu salah bos, emak kuliah. Bener anak muda, saya mah kuliah sekarang mah. Ya mak. Nya kuliah. Anjir, kuliahnya euy. Walah gaya euy. Kuliah di mana ya teh? Mau mah teu apaleun. Eta belah kalen nya mak. Nya di Universitas Tekung Silila. Tah, eta anak muda. Anjir. Heueuh mah euy eta seragamna Tekung Silila. Bos, nah si bos mah teu make seragam, si mama geus make seragam, Bos. Tenang atuh, aya yo seragam mah di dieu, engke dipakena di ditu geus nepi ka kampus anak muda. Oh, aya bos di atas. Wah, euy karuliah. Bos, aya bos dosenna saha? Dosen saya mah senior anak muda, namanya teh Jack Marpaung. Apa tuh mana anak muda? Oh, Jack Marpaung. Apa urang eta mah Jack Denny. Wah, eta mah senior, Bos.